warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA 2 anu bakti dihormat, Ibu Mbah Bapak Guru anu dihormat, para tamu ulama anu sami linggih, kanca mitra rerencangan seangkatan sinareng adik kelas anu bakti dikacinta. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa patepung laung patepang wajah dina acara. Oge teh hilap mugia shalawat miwah salamna hayu urang panjatkeun ka junjungan alam urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi anu dipihormat, sarta acan neraskeun kana sasanggem teu kakantun ngaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan kapercantenan ka abdi pikeun ngadeg ieu mimbar. Nanging dasane sahalina janten hapunten saupami salami abdi nyanggem kadamuna para hadirin sadayana tepuguh belajaranana. Teu karaos asa cikene simkuring saprakanca ditampi di sekolah. Nanging kiwari tos bade nantukeun deui ieu sekolah. Waktu 3 tahun asa sapacepat pisan abdi masih kene emut dina nalika ibu miwah bapak guru ngawuruh rupining pangawuruh ngati ngadidik rupining pangarti tapi ngajaring kalayan tinu paasih ka abdi sadaya. Abdi masih kene emut dina nalika ibu miwah bapak guru bendu dina nalika abdi sadayana tetumut kana aturan anu aya di sekolah. Abdi masih kene emut oge dina nalika abdi disetrap dina nalika abdi teu madamel kana tugas. Abdi oge masih kene emut dina nalika ibu miwah bapak guru kumujeng kebab kabingah dina nalika rencangan abdi nembongkeun peta anu matak pikalucueun. Tah eta teh panginengan anu moal bisa leuwur ku waktu laas ku zaman. Nya dina danget ieu pisan abdi kapancenan mawakilan rencangan saantaragan sejak ngaturkeun nuhun kana sanes kanten kasayan ibu sinareng bapak guru di ieu sakola. Mugia kasayan ibu sinareng bapak guru di ieu sakola dibalas ku nu maha kawasa ku mangrebu-rebu kasayan di dunia sedang di akhirat. Amin. Amin. Sajabina tinggal aturkeun nuhun hilap abdi saparakanca ngeda ngapunten salaku jami biasa anu masih kene atah sareng masih kene didikeun tangtos moal luput dina kalopatan. Seueur pisan tingkah laku tindak tanduk balik pola anu matak anu tangtos ngajangeutan manah ibu sinareng bapak pamundut mugia tina ati anu wening manah anu setra ibu sinareng bapak tiasa ngapunten kana sagala kalepatan abdi salami nyupri pangarti di sekolah. Kalawan asmana rencangan sadayana sarta acana abdi sadayana amin mungkur di sekolah sejak ngeda ridho galih ti ibu sinareng bapak guru kesan ngajajakeun abdi sadayana aku pangturung memang rupi doa ti ibu sinareng bapak guru sadayana pikeun abdi sadayana janten pangdorong dina neraskeun atikan ka tingkat anu leuwih luhur anggoning mangka cita-cita teka kantun ka kuliah sinareng pun bapak abdi saprakanca nyanggahkeun sembah sujud kumagi sareatna kundiang sinareng pun bapak abdi tiasa kumelendang di alam sareng tiasa maluruh ilmu pangaweruh di sekolah. Tangtos salami abdi sadaya sekolah sinareng bapak anu direrepot dikawit bayaran sekolah buku pengajaran seragam jajan jeung kabutuhan sanesna bos siangna bowongina buat kendat ibu sinareng bapak ngadoakeun abdi sadaya kumardi kitu kadaya nedak dihapunten rumaos salami ieu namun tiasa ngarepotkeun
segala rupi amal saya ibu sinareng bapa mugia ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sinareng kalepatan ibu sinareng bapa mugia diapunten dipiwelas dipiasih ku Allah Subhanahu wa taala sapertos dipiwelas jeung diasih ka urang sadayana. Salajengna abdi sadaya mudah mangdegel doa ibu sinareng bapa mugia tiasa ngaontak cita-cita sareng janten jalmi anu soleh amin. Hadirin anu dipihormat, kalayan asmana rerencangan sadayana mung sakitu anu kapihatur pamunggas pisanggem bilih aya basa anu kirang entep seureuk sareng bilih aya basa anu kirang merengah mugia ngapunten. Amit mungkur sapunyere pegat simpai paturai patineng deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.